Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murang kali kelas tilu kanggo pelajaran bahasa Sunda. Mangga dibuka buku paketna, buku paket bahasa Sunda kanggo kelas tilu mikaweruh kecap sabalikna. Nah, nganyahokeun kecap sabalikna, mengetahui kecap sabalikna atawa anu sok disebut kecap antonim. Ada lawan kata diuk, calik, nangtung, tatih. Nah, itu teh sinonim tak pami mah sabalikna antonim. Nah, tinggal dia contohna. Contoh indit, mulang berarti indit teh berangkat, mulang berarti pulang. Nah gitu. Kuring indit ka sakola, adina mah kakara mulang di sakola gitu. Nah berarti kata anu jadi lalawananana, lawan katana. Tadi dia sok ku hidep dikerjakeun pigawe kawas contoh di luhur, pigawe dina buku. Dina buku mangga, dina buku paketna ge mangga. Hiji berang, lalawan katana teh peuting, berarti ari hudang ulah naon, ari sare ulah gitu. Berang teh siang, peuting teh malam. Kenca, kenca teh kiri dahar kudu kuleungeun, kenca atau katuhu. Nah di eusian. Tilu loba, saeutik, loba teh banyak, saeutik teh sedikit. Sakitu mah titik-titik nu lalajo nah atuh. Naha ngan titik-titik kabagianana. Nah, sok diisiannya di hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nah dugi ka halaman sabaraha? Halaman ka nomor 10. Jadi ti nomor hiji dugi ka nomor 10 gitu nya. Sok dikerjakeun. Semangat belajarna semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.